Bismillahirrahmanirrahim. Fathul izari fi kasfil asrari li awqatil harsi wa khalqatil abkari. Dina mukakeun ngajelaskeun pirang-pirang rahasia li awqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu jima wa khalqatil abkari jeung kajadianana pirang-pirang parawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu risalah kitab Fathul Ijar kalayan ngalap berkah kunyebat asmana Allah. Jang urang anu ngaji tapi lamun kangge pangersa Muhammad Fauji mah anu nyusun ngawitan abdi ya, ngawitan abdi nyusun gitu dah kana ieu Fathul Ijar kalayan ngalap berkah kunyebat asmana Allah. Urang mah keur ngaos niat abdi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Fathul Ijar kalayan ngalap berkah mugi Gusti ngagampilkeun kan ngalap berkah teh Gusti gampilkeun abdi dina milarian elmuna, dina ngalogatanana, dina ngamaknaanana seueur ngalap berkah urang teh hoyong kalayan nyebat asmana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas nu maparin nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparin nikmat alit di akhirat wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Ari Ar-Rahman teh Ar-Rahman teh nyaeta dat anu maha welas. Ar-Rahman teh nyaeta dat Allah nu maparin nikmat ageung. Oh imang wiu mang ieu. Wah, ieu mah. Wiu mang leber ieu mah. Maparin nikmat ageung dat anu maha welas. Welas ti dieu teh naon? Al-mun'imu bijala ilin ni'am. Dat Allah anu maparin nikmat kana gegedena atanapi kana pokokna pirang-pirang nikmat. Ar-Rahman teh dat Allah anu maparinan kana mang pirang-pirang pokokna nikmat. Mangga di manaan kitu. Bijala ilin ni'am, pokokna nu utamana dina nikmat. Naon nu utamana nikmat teh? Iman Islam. Jadi dat Allah anu maparinan nikmat iman sareng nikmat Islam. Bijala ilin ni'am. Ar-Rahimi turdat anu maha asih. Sok dimanaan deui we nu maparin nikmat alit di akhirat wungkul. Lain nikmatna leutik ngan pedah nu nampa nikmatna saalit. Di manaan ku makna asih al-mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Dan Allah teh anu maparin kana pirang-pirang cabang-cabang nikmat di luar pokok nikmat. Ari Ar-Rahman madat nu maha welas nu maparin kana pirang-pirang nikmat kana pokokna pirang-pirang nikmat. Ari Ar-Rahimi madat anu maha asih nu maparin kana pirang-pirang cabang nikmat. Mana cabang nikmat? Cager, rejeki, milik, sehat, gelis, kasep, hirup. Eta teh kaasup kana Ar-Rahim. Lamun Ar-Rahman mah maknana teh nyaeta
nikmat anu pang agung-agungna iman jeung Islam. Ari Ar-Rahim cabang-cabang tina nikmat. Naon? Tah nu kurang ayeuna karasa. Suku bisa ngalengkah, panon bisa ningali. Eta bagian tina Ar-Rahim. Eta tina Ar-Rahim. Jadi lamun tema Ar-Rahim cantang tu jalma menang nikmat pokok, nikmat anu utama. Naon sababna? Teu saeutik ayeuna jalma cager, jalma beunghar, jalma nasehat tapi iman Islamna teu boga. Ngaras. Maka nu paling utama nama nikmat iman jeung nikmat Islam. Alhamdulillah ari sadaya jinis puji anu opat lillahi eta tetep milik Allah. Alladzi anu jalla nu maha agung itulah di punten jalla nu maha agung naon qadruhu pangkatna itulah di wa azza jeung maha luhur naon jaruhu na tangga anana ka itulah di alladzi anu ja'ala nu parantos ngajadikeun ladi an nikah kana nikah sababan kana jadi sabab libako inas lil anami pikeun tumetepna turunan manusia wawasilatan jeung jadi cukang lantaran jeung jadi wasilah ilastibaki suubi kana jadina cacampuran pirang-pirang golongan wal aqwami jeung pirang-pirang kaum wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalametan ala sayyidina eta muga tetepkan sayyid urang sadayana kajunjunan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad al Mustafa anu dipilih sahibil izzi anu ngagaduhan sifat kamuliaan wasidki jeung kabeneran wal wipai jeung nyumponan kana janji wa ala alihi jeung kakulawargina Kangjeng Nabi Muhammad wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad asyarofa anu mulia nujumil hadi anu jadi bentengna petunjuk bentangna petunjuk nyaangan wasopa jeung bersihna hate amma ba'du ari sadaya puji eta milik Allah qadimun liqadimin qadimun lihadisin hadisun liqadimin hadisun lihadisin puji Allah ka Allahna puji Allah ka makhlukna puji makhluk ka Allahna puji makhluk lukna sadaya pujian milik Allah aya jalma dipuji geuningan email teh meuni bager email teh meuni soleh hakikatna nu ngajadikeun email bager jeung soleh saha Allah mata pujian di kitu teh ulah wakabunga da eta mah kabehan ge pamere ti saha ti Allah. Alhamdulillah teh itoh payu nu mayukeun saha Allah langsung ka Gusti Allah. Alhamdulillah dea payu nu mayukeun saha Allah. Alhamdulillah ipeh payu nu mayukeun saha Allah. Duh Idris menikah kasep kalem Idris tak senyarios huai aya kasep di Idris teh pamasianti saha ti Allah. Jadi sanajan urang dipuji anger milik mah milik saha milik pangeran da urang mah dipikir-pikir mah hina naon agungkeunana da kabeh oge pamere ti saha ti Allah. Dan Allah teh jalla qadruhu anu agung pangkatna
Manusia boga pangkat, boga jabatan, boga kedudukan, pangkat presiden, pangkat gubernur, jabatan anak wali kota, bupati, tamat, nepi KRT, pimpinan umum pondok pesantren, pimpinan majelis taklim dan lain sebagainya. Anggar moal aya bisa ngerekeun pangeran pangkat nanaon Rabbul Alamin, nu mangeranan sadaya alam kabeh aya di bawah naungan pangeran. Maliki Yaumiddin pangkatna oge. Boga pangkat kuliah nepikeun ka mang tahun-tahun ti mulai S1, S2, S3 nepikeun ka gelarna oge. Geus dokteran des SPD, MPD, profesor, SAG, naon deui LC, MCK kabeh dibawa. Toilet segala dibawa kabeh. Anggar nu pangluhurna pangkat masaha Allah Rabbul Alamin, nu mangeranan sadaya alam. Digoyangkeun ku Allah, dipanaskeun ku Allah, dipoekeun ku Allah, dihujankeun ku Allah. Moal aya nu bisa ngaluhuran kana kagungan Allah. Tak hina urang teh. Wa azza jaruhu, jeung luhur saha jaruhu nu natanggaanana ka itu Allah. Maksudna mana tanggaan jeung ajaran Allah, nuturkeun kana ajaran Allah, natanggaan kana nikmat rahmatna Allah. Tak kurang teh kalebet kena bagian jalma anu luhur lantaran urang keur natanggaan kana ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalma anu caket sareng Allah ku Allah oge bakal diluhurkeun. Da urang ngahiji jeung jalma anu lu kieu. Lamun urang hayang jadi jalma anu terhormat ngahiji jeung orang anu terhormat ka bawah terhormat. Urang hayang pinter babarenganana jeung nu pinter kabawa milu pinter sabab milu rajin. Keur teh bodoh ngahiji jeung nu ngedul atuh beuki belegu beuki mumul we. Urang hayang terhormat ngahiji jeung jalma-jalma anu terhormat kabawa ka urang teh. Urang hayang luhur di harapan Allah maka natanggaan kana ajaran Allah sing deukeut kana ajaran Allah ulah ngadon ngajauhan. Ente beuki ngajauhan ti Allah beuki dihinakeun ku Allah, ngadeuketan ka Allah beuki diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah teu bisa jadi contoh Kangjeng Nabi Muhammad. Eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkeun ku umat-umatna lantaran Kangjeng Nabi Muhammad selalu caket sareng ajaran Allah Subhanahu wa taala, tara khianat kana ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alan nikah, Allah teh nu parantos ngajantenkeun nikah sababan libaqo inaslil anam. Ari nikah teh jadi sababiah tumetepna turunan manusia. Ku ayana pernikahan toh manusia teh tuluy berkembang. Ku ayana pernikahan manusia tuluy aya. Lid ibarat tangkal atawa lid ibarat contoh kieu ente boga lauk. Boga dua lauk teh tuluy we dipijahkeun dikawinkeun berkembang tah lauk teh engke teh anakna teh dikawinkeun deui mijah dituluy kunaon lauk nepikeun ka ayeuna aya karena terus dipijahkeun dikawinkeun. Manusia sampai detik ini kenapa ada? Karena ada pernikahan. Nikah teh jadi sababiah manusia sampai detik ini ada. Tumetepna turunan manusia sampai ka ayeuna aya ku sabab naon? Nikah. Ku sabab nikah. Maka jalma anu nikah teh beruntung gede. Eta teh netepkeun turunan urang, duriat urang tamat. Sok urang lamun diudag turunan urang di mana? Turunan urang di mana? Kadang urang apa turunan teh nepikeun ka aki we uyut mah teu apa. Ka ituna mah teh jang kawareng, budak-budak siwur teu apa ka ituna mah. Teu nyaho ka ituna mah. Ukur teh nepikeun ka aki rata-rata. Tah ku ayeuna pernikahan teh. Yo, urang teh budakna A. Bapak urang teh budakna bapak urang. Bapakna bapak urang teh budakna bapakna bapak urang. Wah, tamat terus tah tasalsul. Tuluy ti luhur nepikeun ka handap nepikeun ka kiwari. Bener teh? Sok ayeuna ulah jauh-jauh. Naon bapak kawin. Begitu bapak kawin, bapak boga budak. Ke budak bapak teh meureun teh geus gede teh kawin deui, boga di budak tuluy. Bapak ayeuna posisina jadi orang tua. Mungkin beberapa tahun kemudian jadi aki-aki. Kayak jadi uyut.
Uyut Bubung. Ayeuna nyebut Pak Bubung teh. Engke mah geus budak bapak kawin, oh jadi Aki Bubung. Engke incu bapak geus kawin geus Uyut Bubung. Tuluy tamat tepikeun ka ditu. Libako inas lil anami. Teh Ica panggilanna ge mamah ceuk ajan. Kayak budak ajan teh manggilna teh ne. Engke ma Ica. Ma Ica. Engke incuna Ica kawin deui tuluy. Naon nyebutna? Uyut Ica jika Uyut ka dia yap ka Uyut. Aduh mending disebut Uyut gitu. Komo kabayangnya umur 35 tahun geus jadi Uyut. Kabayang. Oh. Wa wasilatan ilastibaki su'ubi wal aqwami. Nikah oge jadi cukang lantaran jadi wasilah jadi campurna ngahijina pirang-pirang golongan jeung pirang-pirang kaum. Bapak orang mangku bumi kawin ka ibu urang Raja Polah. Kebiasaan di Raja Polah jeung di Mangkubumi beda. Lagam Raja Polah jeung lagam Mangkubumi oge beda. Ngahiji tak bener tak? Jadi campur. Atau email jeung adi makan deket eta mah tuh. Deket anggar lagamna merenang macan dua nanangan beda turunanana. Tuh beda turunan dihijikeun dina pernikahan tuh. Kitu. Engke teh budak email teh ngaranna lain Adi, lain email AI benernya. Singkatan tina Adi jeung email AI. AI mun awewe mah salamina AI. Nah AI singkatan Ibu Rama Abdi, nah AI email. Gitu mah pai kahanap tuluy. Nu beda-beda teh Ica orang Mangkumi kawin ka urang Taraju papatur. Geus beda lagam, geus beda kebiasaan, beda golongan jeung dihijikeun ilastibaki suubi. Wo tuluy mah paen ka dieu. Teh lamun kana perkawinan mah jamaah teh geus pasik, lain pasik sak geus rumet gitu. Mun narik benang ti dieu nu ka urang ditu nu urang wah geus ka mana-mana eta. Ngah hiji kabehanana. Benar? Nah hiji kabehanana beda-beda golongan. Nah hiji. Mangkubumi ka urang ini hiang. Oh, pong mangkat itu kana kuda. Kana kuda disambut ti dieu. Tola'il badah gitunya disambut. Oh, Gusti teh hebat. Terus gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ari sholawat sinareng salam eta mangga tetep ka junjunan urang sadayana, nabi tercinta, nabi termulia, nabi pilihan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad teh jalmi nu ngagaduhan sifat kamuliaan Kangjeng Nabi jadi contoh jang umat-umatna tapi berat ditiruna. Atas teh? Hah? Kangjeng Nabi teh jadi contoh jang umatna tapi berat diturutina, ditiruna teh berat. Jauh urang kudu seperti akhlak Kangjeng Nabi teh. Hayang siga akhlak Kangjeng Nabi ge kakarek tina hiji bab we. Umpamana tina bab sabar teu kataekan sabarna Kangjeng Nabi Muhammad ku urang. Tina bab syukur teu kataekan di wae ta. Tina bab salat teu kataekan di wae ta. Tina bab khusyuk teu kataekan ya Allah biya karim. Contoh jang sakabeh umat panutan jang sakabeh umat sekalipun berat jeung sulit hoyong sapertos kene berat moal aya di dunia. Wasidki leres Kangjeng Nabi. Wal wifai jeung nyumponan kana janjina. Urang mah kadang teu nyumponan kana janji, kadang nyulayaan kana janji, kadang poho kana janji teh. Ya. Seperti loba para caleg terlalu banyak sibuk berjanji lupa menepati gitu tah. Muncul budak jariah mah, jamaah jariah mah sibuk menghujat, non? Sibuk ngahujat poho munajat, mau sibuk berjanji lupa menepati. Eta teh salah sawios slogan para caleg gitu teh. Slogan para caleg teh sibuk berjanji poho menepati janji. Sebagian teu kabeh.
wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wasabi syarafa nujumil huda nu jadi bentangna petunjuk memberikan cahaya ka urang sadayana amma ba'du fahadihi maka ari ieu amma ba'du anapun sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fahadihi maka ari ieu anu hadir dina hate maka ari ieu nu hadir dina hate karosatun eta hiji kitab sogirun anu alit ieu kitab teh alit maksudna kitab alit teh tingali upami ditingali mangan sami kieu kirang langkung itu 16 halaman 8 lembar nya 16 halaman sampai ke halaman ke-16 alit kitab teh naon hajmuha jirimna mah alit kurang dicacana lapi puntur anu lembut naon sakluha bentukna katawis kurang sadayana dicacana ge tiasa jalilun tur anu agung naon qadruha pangkatna maksudna eusina mah gede ieu teh kitab soteh dihitung tina halamanana saalit ipis tapi ya Allah biar karim pangkatna usina ge ajaranana oge agung luar biasa nganterkeun ka urang sadayana naon qadruha pangkatna itu karosah adi muntur anu agung naon napuha manfaatna karosah ulah ditingali leutikna ieu kitab ulah ditingali ieu ipisna tingali maka manfaatan nu aya dina ieu kitab da urang teh kadang-kadangan saukur ningali kitab teh tina jirimna wungkulnya wah ieu kitab kandel ieu wah hebat sia teh ngajina geus kitab kandel itu wah sia teh mah kitab nagel diajina ge kitab aripis ulah sok ningali kana kitab ipisna akur berarti urang teh nyepelekeun kana ilmu eta teh ulah tingali isi kandungan tina ieu kitab manfaatna gede ke urang ayeuna ngaji umpamana kana kitab Usul Karim kana kitab Bajuri kana kitab Kifayatul Awam rek dikaji euna umpamana atau kana kitab cantang tuh urang bisa ngamalkeunana berat terus tah kitu matak ulah sok nyepelekeun ulah sok nganggap leutik atawa nganggap mengecilkan mengkecilkan ngahinakeun ku pedah ningali bentukna kitab jirimna kitab ulah tingali isi kandunganana tastamilu anu ngurung ieu karosah ala fawaida kana pirang-pirang faidah muhim kana fawaida muhimmatin kana pirang-pirang faidah anu penting eusina teh pirang-pirang faidah anu penting naon eusina dina ieu kitab dina ieu karosah sogir teh eusina teh tata alaku anu cumantel itu karosah bibakdima kana sabagianana perkara lin nikahi nu eta tetep itu mah dina nikah pikeun nikah minal harsi tuh ngabahas tina bab jima wa asrori auqatihi jeung ngabahas pirang-pirang rahasia waktuna jima cik jima tinu kumaha atuh iraha nu tepatna wa tadbirihi jeung tata carana itu harsi jima wa ma jeung kana perkara li khalqatil abkari pikeun kajadiana pirang-pirang parawan minal ajaibi tina pirang-pirang kaanehan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia jamak tu ngumpulkeun kuring ha kana ieu karosah wal taqattu jeung manggihan kuring ha kana ieu karosah wa naqaltu jeung nukil kuring mindahkeun kuring ha kana ieu karosah min fahaulil ulama'i tina pirang-pirang gegedena pirang-pirang ulama
warijali jeung pirang-pirang tokoh ulama. Mana mugi maparin nikmat hum ka itu ulama warijal saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala amin binailil fauzi ku ngamenangkeun kana kabagjaan wal ifdali jeung kana kautamaan wasama itu jeung ngangaranan kuring kersana Syekh Muhammad Fauzi. Syekh Muhammad Fauzi teh urang Pasuruan Jawa Timur. Jadi ieu kitab teh kitab karya-karya ulama Nusantara. Ieu teh ieu kitab teh buatan ulama Indonesia. Ulah dikira salah kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Kapan kitabna dikaraji di pasantren. Jadi ulama-ulama Indonesia teh kamasyhur ulah imah tinggalikeun kitab lagi menang di Arab ieu mah ulah seolah-olah nepikeun ka ulama nu aya di Indonesia teh dikucilkan, dianggap leutik, dianggap ulah bade nu di Arab bade nu Indonesia duana lagi ulama eta teh ilmuna teh garede urang macan bisa nyusun-nyusuna acan ngajina oge bingung leres teh mata ulah sok nganggap leutik ka para kiai, ka para ulama, kantenan ka para masyayikh ulah para ulama. Bi Fathil Ijari kunami kitab Fathul Ijar fi kasfil asrori dina mukakeun ngajelaskeun pirang-pirang rahasia li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktuna jima wa khalqatil abkari jeung kajadiana pirang-pirang parawan ieu anu rek kawin nu geus kawin nu can kawin nya nu erek teh penting ngaji ieu teh manfaatna teh gede luar biasa. Jadi ieu teh ngabahas kana hal anu memang jarang dikupas. Kan urusan jima mah rahasia atuh eta mah. Jima mah rahasia antara salaki jeung pamajikan dibahas. Sok rek kumaha engkekeun waktu jima rek gaya batu. Cicing teh usik teu malik gaya batu cicing. Rek gaya silanglang, rek gaya serelek bedil, rek aya ajul gedang, geus loba lah. Rek gaya ngangon meri, loba karepek pake ente. Engke geus kawin mentong ayeuna. Wallaha sareng ka Gusti Allah wungkul ta'ala tingkahna maha luhur Allah nas'alu nyuhungkeun abdi sadayana ayyaj'ala kana yen muga ngajadikeun Allah ha kana ieu karosah napiatan kana anu manfaat lana pikeun abdi sadayana wali ikhwanina jeung pikeun dulur-dulur abdi sadayana al muslimina anu maruslim kabeh wa yaj'ala jeung muga ngajadikeun Gusti ha kana karosah dakhiratan kana sisimpenan lana pikeun abdi di akhirat wali-walidina jeung pikeun ibu rama abdi sadayana yauma layan pa'u dina poyan layan pa'u nu teu manfaat naon malun harta wala jeung teu manfaat naon banunun anak illa man kajaba jalma ata nu datang itu man Allah ka Allah biqalbin salimin kalawan hate anu salamet min apatil qalbi tina pirang-pirang marabahayana hate wasu'id dununi jeung tina gorengna pirang-pirang sangkaan tah ngemutan ka urang sadayana ka hade lamun ngaos sing sae manahna supaya ilmuna kasampeun ku urang sadayana. Iklam kanyahokeun ku anjeun anna nikah kana sanyana nikah sunnatun eta teh pasunatan margubatun nu dipikaresep pernikahan teh pasunatan nu dipikaresep wa tariqatun jeung jalan mahbubatun nu dipika cinta. Mana geuningan bukti bahwa nikah teh kalebet kana tariqah nu dipika cinta
cirina sok kadang geus kawin teh hayang kawin deui, geus hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, geus tilu hayang opat nya terus ngapai. Nah ieu mah da ibadah nu ngeunah gitu. Teu ngeunah kumaha tuh sagala diburuhan jima jadi ibadah diburuhan, jimana oge diburuhan. Pak gigir-gigir jeung pamajikan, jalan-jalan jeung pamajikan diburuhan deui wae. Sok ente ayeuna ulin jeung ka Bogor cantang tuh diburuhan bawa jadi dosa. Bener teu? Tapi palebah jeung salaki jeung pamajikan geus nikah, babarengan jeung salaki jeung pamajikan jadi ibadah. Jimana blak-blakan jadi ibadah. So, teu ngeunah kumaha atuh. Gusti. Ngeunah kawin. Ngeunah. Ku Ica ge karasa mah Ca, ngeunahnya Ca. Mang Wandi karasa, ngeunah. Raos. Oh. Raos kacida. Teu ngeunah kumaha sagala jadi ibadah atuh. Patoel-toel diburuhan. Seuri diburuhan. Ari kitu kunaon li annabihi karena sanyana eta tetep ku itu nikah bako atana suli ari tumetepna turunan tadi kan dibahasnya tumetep turunan wadawa matawasoli jeung langgengna persambungan aya istilah aki uyut jeung saterusna eta teh sababiah ku sabab nikah nepikeun kalamun lebaran sok aya istilah haulan nya ngariung sadayana diantos tanggal 3 Syawal bade halal bihalal bani Kiai Haji Idris. Wah, bani Kiai Haji Idris. Jadi Kiai Haji Idrisna tos maot. Terus maot, wangan ieu tinggal banina turunanana, wah putra-putrana uyut sagala rupa lah. Incu-incuna Incu Idris tamat mendikeun ka hanap. Jadi bade hal bihalal Bani Idris. Kada Idris ulah Bani Israel. Bani Idris. Nah, eta kan nepikeun ka kunaon atuh aya bani nepikeun ka kiwari aya haula nepi ka kiwari. Kan nu jadi sababiah mah karena aya naon? Pernikahan. Hayeuna lamun pernikahan kumaha? Kaya baninya. Bani saha kapan teu boga turunanna oge. Aya bani. Faqad harrada maka nyata nganjurkeun hu kana itu nikah saha asyari'u dat Allah anu nyari'an anu nyarakeun. Asyari'u teh Allah Al-Hakimu dat nu maha pengku maka Allah nganjurkeun ngajak ngadorong ka manusia supaya nikah. Faqala teras ngadawuh Allah azza maha mulia Allah min qailin tidak nu ngadawuh fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a surah An-Nisa ayat berapa? 3. Fangkihu maka kudu karawin maraneh kabeh pek nikah maraneh kabeh maka awewe toba anu alus itu emak lakum pikeun maraneh kabeh minan nisa'i ti pirang-pirang awewe sok kawin awewe nu dianggap alus ku maraneh kabeh masna barina ek 2 heuh daek mah hiji ge teu beak wasulasa bade 3 mangga ari kersa adil mah waruba jeung 4 mangga kersa adil al ayata kudu macakeun anjeun kana ieu ayat wa qala sareng ngadawuh Allah surah Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati jeung eta tetep tina tanda-tanda kakawasaan Allah an khalaqa arieun ngadamel Allah nyiptakeun Allah lakum pikeun maraneh kabeh
min anfusikum tina pirang-pirang diri maraneh kabeh azwajan kana pirang-pirang bojo pasangan. Tak kabeh oge aya pasangan, aya katuhu aya kenca, aya luhur aya handap, aya hareup aya tukang, tuh berpasang-pasangan. Aya ceuli dua pasang-pasangan, ceuli, pipi, tak susu, pasang-pasangan, ping tuluy pasang-pasangan. Lalaki awewe. Litaskunu supaya tentrem maraneh kabeh ilaiha ka itu azwajan. Tak tujuan kawin teh hayang tentram. Tak lamun geus kawin ngadon huru-hara atuh. Eueuh tina tujuan nikah teh. Tujuan nikah dari anak teh hayang tentram, ngaringankeun beban sebentar mah kawin teh. Ngaringankeun beban coba lamun ku sorangan kabehanana. Daripu coba ku kawin jadi bagi-bagi tugas. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah bainakum di antara maraneh kabeh mawaddatan kana cinta. Wa rahmatan jeung kana kanyaah ari mawaddah mah biasana karena aya sabaraha pendapat. Jadi mawaddah mah cinta nu timbul tina dohir. Gelis, kasep, tina dohir jangkung, si eta mah bersih, si eta mah putih, bager, eta mawaddah. Lamun rohmah mah nyaeta cinta nu timbul tina hate, geus nyaah we. Tah ngadatangkeun kana rohmah teh teu ujug-ujug. Mimiti mah urang teh kawin, rata-rata jalma kawin teh mimitina mawaddah heula. Ngudag kana dohir heula. Mudagna teh biasana kana dohir heula. Bager, gelis, pinter, imah keluargana balager, turunana balager. Eta lahiriah hungkul, dohir hungkul. Kala mun geus rumah tangga jarak 10 tahun, jarak 15 tahun kakarek we timbulna teh nyaah. Geus teu mikirkeun deui bogoh ka pamajikan teh. Geus jadi geus lain ngabahasakeun bogoh geus karunya. Geus sayang, geus eueuh bandingan cinta mah leutik atuh bandingan beungeut da beungeut mah aya batasna, inya mah moal aya batasna. Dit ibarat kabudak. Atuh lah jauh-jauh mun ente boga adik ngajaran ka adik, beda kan? Lain cinta ka adik mah tapi nyaah. Nyaah. Ari ukurannya amat teu ditilai ku geulis, teu ditilai ku dohir. Teu ditilai ku kasep, nyaah we. Tapi lamun ayeuna nu anyar bogoh itu masih keneh katinggalina teh mawaddah wae. Rata-rata kawin teh mawaddah heula. Ku warohmahna mah datangna teh lila nih. Geus kawin teh datang warohmah teh lila. Teu ujug-ujug begitu kawin langsung warohmah jarang. Wah, proses 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mulai hadirna warohmah. Tuluy tamat tepikeun geus nini-nini jeung aki-aki. Nini lamun dipikir-pikir aing make kudu bogoh ieu ka pamajikan aing nini geus pareot kieu loba keneh nu ngora oge kan kitu lieu. Tapi teu kitu da geus nyaah. Sanajan geus peot geus keriput kulit teh siga dirempel geuningan. Ini geus rapat kitu tah. Jadi lamun dikieukeun eta kulit teh geus ngareput kitu tah. Ieu lamun dibenyeng kulit teh kanyat eta teh kana 50 cm mau sakieu teh. Cepret. Tapi udah nyaah gitu tah. Nyaah. Ayo no ente nih. Non disebut nanti glowing atau naon ngaranna teh. Glowing. Wah. Glowing. Nih, pipi teh akur jeung kaca spion herang gitu tah. Wah. Gusti teuing cangdan teh. Itu masih kena mawadah. Geus kolot mah mawadah. Nyaah. Tah nu kawinan.
Wa qala sareng ngadawuh Allah taala wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Surah An-Nur ayat 32. Jadinya nama teu aya surata nya teu aya tak sok tulis asa deui nya bapake sok murehan surah naon ieu teh. Wa angkihu al ayama kana pika pirang-pirang awewe nu lengoh jeung kudu ngawinkeun maraneh kabeh al ayama ka pirang-pirang awewe anu lengoh can boga ulah jadi pelakor. Keren. Apa teh pelakor? Pelaku koordinator pelakor teh. Nah, kawinan mangga parasmanan rantos pertamu undangan rombongan sadayana mingkum timarane kabeh wasolihina jeung ka pirang-pirang jalma nu sapuji wasolihina jeung pirang-pirang nu saleh kabeh min ibadikum ti pirang-pirang abid marane kabeh wa imaikum jeung pirang-pirang amat marane kabeh iyakunu lamun bukti itu ayyama fuqara eta pirang-pirang fakir yukni tah bakal nyugihkeun him ka itu ayyam kapukoro punten him ka itu fuqara sa Allah Gusti Allah min fadlihi tina kaunggulana Allah tina fadlna Allah ya teh Ica ku teh Ica karasa ku Mang Wandi karasa ku Bapak karasanya ya nu kuno karawin karasa mata kunaon tazawwajuhunna fa innahunna ya'tina bil mal anjeun kudu ngarkawin awewe tina nikah lantaran awewe lantaran pernikahan teh eta teh ngadatangkeun kana harta. Jadi justru nikah mah eta teh nambahan kana pakaya diri. Sok ayeuna sok bingung bapak baheula rek kawin ka ibu bingung naon bingungna atuh geus kabayang bapak kawin aduh aing kumaha ieu bla 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 kabayang ku Icanya Ica begitu kawin kumaha imah terus sagala rupa da geus kawin mah banda teh jadi boga nu tadina teu boga katel jadi boga katel teu boga piring jadi boga piring nu sorangan jadi pakaya diri teh jadi boga maka ulah salempang jalma lamun kawin bingung kudu kumaha ngadatangkeun kana rezeki kawin teh ngadatangkeun kana harta ngadatangkeun kana harta tuluy nambahan matak paribasa moal aya bujang nu beunghar henteu paribasa kitu moal aya bujang nu beunghar sabeunghar-beungharna bujang anger beak deui gitu jarang clipping wa min ignaihi jeung eta tetep tina sawareh nyukup kenana Allah ta'ala bari tingkana maru Allah lahum ka itu ayyama wassolihin anna rajula sanyana ari hiji lalaki qabla dukhulihi dina samemeh asupna itu rajul fi qayyidin nikahi dina ikatan nikah lahu eta tetepikeun itu rajul yadani ari dua leungeun warijlani jeung dua suku wa ainani jeung dua panon wa goiriha jeung salian tinu kabeh minal jawarihi tina pirang-pirang anggota badan bihadatiha kalawan punten bihidatiha kalawan sahijina itu jawarih pakot ungkul walakin jeung tetapi nakulama dahola samang-samang sa asub itu rajul pihi dina qayyidin nikah sorotah jadi naon tilkal a'dau itu pirang-pirang anggota tatadha'afu eta jadi tikal-tikal itu a'dha dipaini kana dua tiklan biziadati a'dha'i jaujatihi kalayan tambah-tambah pirang-pirang anggota badan pamajikanana itu rojul ilaiha kana a'dha sok samemeh kawin maleungeun urangan dua panon urangan dua celi urangan dua geus kawin maleungeun urang teh nu dipimili ku urang ya maksudna nya dina awak urang tetep dua tapi urang jadi opat jeung leungeun
jikan panon urang jadi opat jeung panon pamajikan. Bener teu? Empat kaya urang ini bakal bertambah masih ngalaku mah oge. Asal nama urang teh sorangan jadi duaan. Kenapa? Hah? Bener teu? Kolot urang asalna hiji jadi sabaraha? 2. Bapak urang asalna hiji jadi sabaraha? 2. Benar? Hah? Tuh, kita lebihna. Ala taro nah teu ningali anjeun anal arusata kana sanyana panganten awewe ida qolat eta di mana-mana nyarios itu urusah lil uru lil arisi ka panganten lalaki liman eta tetep pikeun saha yadaka ari 2 panangan anjeun. Duh. Nah teu ningali anjeun panganten awewe teh nanya ka panganten lalaki. Pikeun saha eta 2 panangan teh? Doh. Qolah ngawalar eta aris laki pikeun anjeun. Nanti cek Roma Irama teh naon teh? Laguna teh geuningan aya Roma Irama. Poho diwe geus bae lah. Mamatak doraka mun teu apal lagu Roma Irama ge nya. Wa ida qolat jeung di mana-mana nyarios itu urusah lahu ka itu aris. Liman eta tetep pikeun saha anpuka ari irung anjeun. Duh, ari pangamung eta anu saha? Pangamung teh kange anjeun jeung eusi-eusina. Heueuh korong jeung leho pek jang anjeun. Ari panangan kange saha? Laki pikeun anjeun. Wa anpuka laki pikeun anjeun plus eusi-eusina. Bulu irung pek ku ente beuki mah korong pek yang ente bisi kurang uyah pek umal mangga bilih kange slek atawa teu gaduh slay olay. Wa idza qolat jeung di mana-mana nyarios itu urusah lahu ka itu aris panganten lalaki panganten awewe aidon deui liman eta tetep pikeun saha ainaka ari 2 soca anjeun qola ngawalar itu aris laha pikeun urusah mujiban bari nu ngajawab wa mu'nisan bari nu ngabetahkeun laki pikeun anjeun laha ka itu arusahnya. Qala ngawalar itu aris laha ka itu arusah mujiban bari nu ngajawab wa mu'nisan bari nu ngabetahkeun hartina bari anu manja kitu tah laki pikeun anjeun terus saterusna. Ari eta 2 soca akan saha? Kangge neng plus jeung cileuhna mangga sedot ku neng kadinya mangga sedot kadinya dibikeun. Duh Idris kabayang. Kira-kira Idris romantis semuanya aja nanya. Paling Idris sama gitu. Hari soca kangen saha. Panone kan. Ai panangan akeh saha. Hari pangamung akeh saha. Kabeh mun kieu ane jawab Idris. Jawab kita ke Idris nya. Waduh, kebayang panganten. Poho deui lagu nanti bapak teh aduh teh. Jadi kabehana dibikin ai sampean eta nu 2 kesa kangge neng plus kengkeongeun anak dibikeun kabehan naon sih nu teu dibikeun naon teu dibikeun ari cepil kesa kangge neng plus jeung tai ceulina mangga kadinya leg-leg beuki mah dibikeun. Duh ya Allah biasa wah hakada jeung nya kitu deui saterusna terus kabehanana terus naik ke kabehanana.
Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan gitunya geus rumah tangga mah kewajiban salaki teh imahan sing pageh pakaian anu weuteuh tumpakan nepikeun ka bareuh. Ka bareuh tah. 8 bulan bareuh lagi. Ya ma'syaros sabab. Hei golongan pamuda barudak ngora. Man ari saha jalma istato'a anu kaduga eta anu kaduga si jalma si man minkum ti maraneh kabeh albaat kana biaya kawin palyata jawajtah kudu kawin itu sabab pa innahu kana sanyanya tajawaz agoddu eta leuwih meremkeun lil basori kana panon wa ahsanu jeung ngariksa lil parji kana parji al hadis nalika lalaki macakeun akad qabul tarima abi nikah ka maka tanggung jawab eta lalaki robah lain tanggung jawab di seorang lalaki tapi jadi tanggung jawab seorang salaki. Napakah lahir batin jeung saterusna. Rumah tangga teh berat, lain berat ku awak, berat ku tanggung jawab. Rumah tangga ku tanggung jawab. Wal ba'atu jeung ari makna ba'ah. Ba'ah teh satu ba'ah ti palih kulon aya ba'ah. An-nafaqatu eta nafaqah ad-dhahiratu anu dhahir wal batinah jeung nu batin. Ba'ah teh nafkah lahir batin kama seperti perkara kila anu dicarioskeun itu emak waqala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad tazawwaju pekawin maraneh kabeh alwaluda ka awewe anu subur. Naon awe anu subur teh anu loba ngalahirkeunana alwaduda anu loba cintana. Lamun kawin teh kudu bener-bener cintana. Fa ini make sanyana kuring mukatsirun eta anu paloba-loba bikum ku sabab maraneh kabeh al umama ka pirang-pirang umat. Yaumal kiamati dina poe kiamat Rasul bangga bunga lamun seueur umatna dina poe kiamat maka sok nyieun budak terus pikeun ka ripuh tak dipikaresep ku Rasul. Au kama atawa seperti perkara hadis qala nu nyarios Kangjeng Nabi wa ghairuha jeung salianti ayat sareng hadis nu dicaritakeun minal ayati tina pirang-pirang ayat wal ahadisi jeung tina pirang-pirang hadis eta diantawis muqaddimah tina ieu kitab Fathul Ijar. Jadi jelas ieu teh penting kacida nu paling utami sakumaha tadi dikupas dijelaskeun bahwa Fathul Ijar ieu teh ngabahas ngajelaskeun tina pirang-pirang rahasia waktuna jima jeung tina saneskanteuna cara ngadamel murang kali siga kumaha hoyong gaduh putra pamaget kumaha hoyong gaduh putra istri kumaha. Ia dikupas dina kitab Fathul Ijar. Kade ulah ningali kana kitab ku sabab jirimna ku sabab bentukna anu alit tapi tingali manfaatna nu kacida ageungna nya nu kacida ageungna insyaallah engke minggon enjing urang ngabahas termasuk dina minggon enjing mah dibahas nage kieu jima dina peutingan Jumat kumaha jima dina peutingan Sabtu bakal jadi naon budakna jima dina peutingan malam Minggu kumaha tuluy tamat setiap malam ente bisa rek jima unggal poe awewe can ge kawin bisa rek jima unggal peuting ente tadina setiap peuting teh jima teh aya karakterna kitu oge lamun jadi jima malam Sabtu ke budakna bakal sapertos kumaha lamun tina jima malam Sabtu jadi budak lain berarti ulah jima dina malam Sabtu
Nah lamun malam Sabtu gimana kudu hati-hati gitu. Mun malam Minggu gimana kudu hati-hati atau kudu dinten naonan engke gimana. Malam Jumat depan kita akan kupas malam apa saja yang headed buat melaksanakan blak-blakan, blak nang karak, blak nang kuban, doaan jami'ah.